Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalabat. Kumaha damang? Alhamdulillah. Aya peryogi naonnya? Itu abdi aya tugas di desa, biasa tugas bantuan. Oh nya saya tuh mudah-mudahan ya. Segala aya we yang meuli-meuli teh cimah. Nya Mangga telamidi da abdi teh berdekat ka dieu. nya. Mangga nami saudara sahanya. Karena maksudnya saudara abdi. Mun saudara ini sahanya. Maksud saudara abdi teh Nya saudara anu dolong kewang Udin. Anu di Cipanas teh Wahyu. Terus anu di Gasol Tatang. maksud abdi mah ngarang saudara saha ngarang saudara. Nya kan biasa kok abdi itu disebut-sebutkeun teh wanana nami saudara abdi teh eta sadayana oge. Biar aing gelem data. Mas itulah ngaran